warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Susi Sulaesa, Nami abdi Nopi, Nami Abi Rasgita, nami abdi Cindi, Nami Abi Tiara Laraswati, Nami Abi Susilawati Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, warta nu parantos dugi ka meja redaksi Expos TV sejak kasanggakeun dina pidangan warta ku basa Sunda edisi poe Jumaah kaping 10 Februari 2023. Simkuring pun Tiara Laraswati sareng Simkuring Rasdita. nu baris ngadugikeun warta salengkeupna. Tah dina dengan ieu mah simkuring bade ngabahas salah sahiji kaulinan barudak anu aya ti baheula tapi kiwari teh dipaenkeun deui kitu panginten teh. Naon namina teh nya? Anu dikitu geuning teh? Ku ayeuna mah nya namina teh lato-lato, tapi zaman baheula mah namina teh nok-nok. Mun teu sama. Tah kuring pernah ninggal salah sahiji barudak teh nu mainna teh lami teh. Nya geuning da dilomba-lombakeun geuningan lami-lami. Eta teh kaulinan zaman baheula sebenarnya mah nya. Tapi sae wae sih kitu mah nya. Kabeneran aya rekan sapagawean simkuring anu nuju di tempat kejadian seueur cigan nu main lato-lato di Udah ditu tuh mah. pasti. Hayu urang ninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Nopi sareng rekan abdi Cindi Aprilian. Catur nuhun kanggo Teh Tiara sareng Teh Rasdita tos ngawidian abdi sareng rekan abdi kanggo ngawawancara salah sahiji warga di Kampung Cibingbin. Lato-lato, saha nu teu apal kana kaulinan klasik nu geus viral deui. Kaulinan nu dijieunna tina dua bal plastik nu dihijikeun ku tali ieu beuki dirangkul ku masyarakat khususna barudak. Sanajan katinggalina gampang, tapi main lato-lato merlukeun keahlian khusus. Lamun gerakanna salah, rarai atawa sirah bisa jadi korban. Abdi di dieu tos sareng salah sahiji warga bade nyukeun pendapatna perkawis usumna lato-lato. Mangga ibu sareng ibu saha? Simkuring sareng Susilawati bade ngadugikeun perkawis lato-lato. Lato-lato bisa dijadikeun sarana pikeun barudak olahraga jeung diajar konsentrasi nu murah. Dina sisi positif, ketergantungan barudak kana telepon saluler nyirangan. Baheula zaman keur main HP, ayeuna lato-lato. Hatur nuhun. Kumaha tanggapan ibu perkawis lato-lato anu aya di kampung ibu? Tanggapan abdi perkawis lato-lato nuhun aya saena oge, tapi aya oge bahayana kanggo murang kali sareng warga sekitar. Perkawis bahayana sapertos kumaha? Kamari kajantenan murang kali main lato-lato dugi ka sibolana kena soca. Dugi ka dicanda ka rumah sakit. Pamirsa, Expos TV dinten ayeuna urang cekapkeun wae dugi ka dieu. Aya saur ti sepuh urang. Dinu kiwari ngancik nu bihari, seja ayeuna sampeureun jaga. Mugia janten lenyepaneun kanggo urang sadaya. Hatur nuhun ti simkuring sapara kanca, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.